Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejar carios anak guluduk. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang. Di mana we aya namugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarekeun sagarupinanya tong hilap di rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangogi nganuhunkeun kanu parantos like ogi komen. Mangga mitra supados teh jangkolong tingkana waktos kurang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita anak guludug. Sok kaparayun sadayana. Ayo oncong ayeuna masok maneh cicing satu kangen ini. Ngarah gancang lumampahna. Nah, si Nini terek ngagandong uing kitu teu salah Nini. Kumaha lamun Nini ngarampoyak ngagandong uing mah? Ih, saha nu rek ngagandong maneh sia oncong. Ngarah gancang we lumampahna sok. Maneh ka satu kangen ini terus leungeun maneh nyekelan kana tak-tak Nini. Asok gancang buru-buru. Ah, kitu. Heug atulah Nini ari kitu mah. Uing bakal nyekelan kana tak-tak Nini. Temal si oncong bari guragir we ka satu kangen sini nih. Gap leungeun teh nyekelan kana tak-tak sini ini. Sedut sini nih teh ngaradake hitut. Uguh we atuh si oncong teh meuni kaget. Lian teh ngadenge suara sini nih anu hitut. Kaayaan teh ngaradak poek. Aduh kunaon ari Nini kalah kang ngabokok geuning jeung jadi poek. Sini nih sar kitem teh hanteu nembalan. Ngan bae kaayaan teh matak aneh. Si oncong ge hanteu wani heundeui cacarita. Karasa ku si oncong awak teh asa ngalayang. Tekung sila ngaradak kaayaan teh jadi brai caang. Aneh. Kiwari mah ngaradak mindah tempat. Nu tadina teh aya di puncak gunung, kareumbi ayeuna mah aya di pasir Kalaras. Eleuh, geuning geus aya di pasir Kalaras. Hebat si Nini. Tetela lain sahitut teh hitut na geuning. Geus tepi ayeuna mah ka pasir Kalaras euy. Hitut Nini teh atuh lain sahitut-hitutna. Ayo sia oncong. Nini arek ngahadap ka Gusti Prabu. Nyasok we ka jero Nini da aya Gusti Prabu mah. Enya gerang ngahadap. Teu loba catur sini sar kitem teh laju we asup ka jero imah. Kadatangan sini teh dibageakeun ku Ki Ajrag anu bungaheun haker. Bageaeum Nini teteh lageuning gancang datang. Nohonan kana pangondang ti kaulah. Sumuhun Gusti ngahaturkeun sembah pangabaktos. Nini teh guragir we sumuhun. Kadieu margi bilih peryogi ku Nini. Kumaha tuang garwa teh parantos sabaraha dinten kakandunganna teh. Geus 7 poe Nini. 2 poe deui ge. Bojo kaula teh bakal ngajuru. Hayu ayeuna mah urang pariksa. Pek ku Nini tempona kumaha kaayaan si Utun Inji teh. Jeung deui kaula hayang nyaho. Nah Utun Inji nu aya di jero beuteung bojo kaula teh awewe atawa lalaki Nini. Mangga Gusti, mangga hayu urang parios. Keun atuh urang parios ku Nini sangkan kauninga kitu. Nah istri atawa pamagat oge supados kauninga kumaha kaayaanana. Duanana teh pating koloyong asup ka jero kamar. Kasampak di jero kamar teh Nyi Romlah teh keur ngagoler we. Beuteungna mani menayang. Laju ku sini teh disambeurkeun bari beuteung Nyi Romlah teh terus dicambah. Punten Den,
Aku nini urang parios ya. Mohon mangga nini. Segera parios. Terkatampo awak sinini manipating galatar karasaya kekuatan nu kacedarongkahna anu sumberna tina utun inji anu keur dikandung ku Nyi Romlah. Alah luar biasa tuang putra teh. Tetela geningan pamegat tuang putra teh Gusti Nen. Jeung deui nyidem kekuatan anu luar biasa tuang putra teh. Basa ngadengi kitu ugoe atuh Ki Ajrag jeung Nyi Romlah teh mani bunga nu lain dikieuna bunga nu teh wapadana lantaran utun inji anu keur dikandung ku Nyi Romlah teh tetela gening lalaki. Allah bagja nyai tetela anak urang teh lalaki. Sumuhun Kakang. Eta pisan kapan anu dipiharap ku urang duaan teh nikalan teh ku anak lalaki. Nyai syukur bagja kumanjangan anak urang teh lalaki luyu jeung kahayang urang duaan. Mudah-mudahan anak urang teh bisa ngawujudkeun cita-cita jeung kahayang urang duaan. Katempo Ki Ajrag jeung Nyi Romlah teh mani ngarasa bunga. Gede harapan lamun utun inji anu bakal lahir ka alam bawanangan teh nyata lalaki anu engkena teh bakal mampu ngawujudkeun cita-citana. Malas pati malas kanyeri we kasih caka langit musuh anu kudu sagancangna dipahehan. Mitra kaum dangu nitih kana wanci ninca kana mangsa anu utama. Kiwari teh teu karasa geus tinca kana salapan poe nganung harti. Kiwari teh geus bulan alaeun. Malahan mah katempo Nyi Romlah teh geus karasa beuteung. Atuh dini sarek hitem tetalangke kuragiru manehna teh nyampeurkeun ka Nyi Romlah anu ngagoler bari humarurung nahan kanyeri. Awakna geus bulairan ku kesang. Alah, aduh, Nini, tos teu kiat ieu, nyeri geningan. Ieu tun inji mani motaki ieu. Enggal gancang tulungan kuring Nini. Ih, sabar Nen, sabar. Keun, ayeuna ku Nini bakal diparancahan heula. Muga-mugi atuh utun inji teh saenggana lungsur langsar medal ka alam pawenangan kalawan salamet. Cak antos sakedapkeun da malami deui ge bakal kaluar eta utun inji teh. Katempo sinini kunyam mapatkeun jang jawokanana. Marancahan Nyi Romlah sabisa-bisa. Sabada di parancahan mah kayaan Nyi Romlah teh kiwari mah cicing anteng we henteu karasaeun nyeri. Ngan bae kayaan teh ngadak pikasieun jeung we kakeungeun. Angin ujug-ujug kadenge ngageleger seahan daruan. Panto imah ngaradak ngabuka sorangan. Hawa tiis jeung bau hanyir getih mimiti kaambeuk ku Nyi Romlah. Dina kayaan kitu dak dumadak utun inji teh ngagebrol medal ka alam pawenangan. Beungeut eta orok teh katempo mani herang pakulitna teh mani bodas pias digaweuh getihan. Ari beungeut nama jika manusia biasa we ngan edas. Awakna teh pinuh ku bulu anu kandel. Kumaha we atuh bangsa ajag jika bulu ajag. Netelakeun lamun eta utun inji anu geus ngagebrol medal kalam pawenangan teh lain manusia biasa, tapi ieu mah manusia satengah siluman, turunan siluman ajag. Orok teh laju dibikeun ka Ki Ajrag geus kitu mah. Ku Ki Ajrag teh ditungjungkeun. Katempo Ki Ajrag teh mani bunga nu lain dikieuna. Sorot panonna ngempuluh hurung mencrong ka eta si jabang bayi anu teh ilahar kayana teh orok teh henteu ceurik kalah ka babaung we jiga anak ajag. Cungungung corana teh tarik nakar.
Anak kurang teh lain, anak sambarangan nyai. Anak kurang bakal jadi manusia setengah siluman, anu gagas sakti mandraguna Niromlah oge atuh manis seringan bae mata kaneh. Serina teh manis nyikik mata kukurayeun anu ngadengena. Sorot panonengna dadak ngempur hurung. Anak kurang geus medal ka alam pawenangan Kakang. Anu bakal palitungan ka si Caka Langit, balitungan ka si Purbalarang. Nyai bener kahayang jeung cita-cita teh sakedeung dibakal laksana. Dagoan sia Caka Langit, anak aing anu bakal males pati males ka nyeri kazia. Ceki ajrag dari laju we atau orok dibawa keluareun imah. Kasampak sidini sarak hitam teh keur meresan numpuk batu jeung si oncong teuing rek naon. Anu jelas basa tumpukan batu teh geus ditumpukeun, eta orok teh digolerekeun dina tumpukan batu. Sidini sarak hitam kata hamba kunyam diwe mapatkeun jang jawa kanan. Bari eta orok teh dikurilingan ku sidini sarak hitam, sedengkeun ari Ki Ajra gemah ngalalajoanan we bari katempo suka seri suka bunga. Asok nini gerakan jangan kaulah hayang nyaksian eta orok teh nembongkeun kakuatanan. Mohon mangga Gusti ke antos sakedap. Ayo sia oncong kadiekeun eta getih kelong jeung macan tutul teh. Yeuh Nini, nah rek dikumahakeun ieu getih kelong jeung getih macan tutul teh atuh. Kadiekeun oncong. Ku Nini bakal diinumkeun ka ieu orok. Ngarah kakuatan teh kap tempo ngarah biji. Cak, ya sujang. Inum heula ieu getih. Getih kelong jeung getih macan tutul teh laju we diinumkeun ka eta orok. Aneh, eta orok teh kawas anu hanaang dah tawe dina waktu ngan sakedeung. Getih dina batok teh geus beak diinum ku eta orok. Sapada diinuman ku getih kelong jeung getih macan tutul kayaan eta orok teh nadadak karobah atuh. Katempo bulu-buluna teh nadadak kahararurang nadadak cararangkat. Barejeng jika carume seukeut matak pikasieun matak pikapaureun. Sorot panuna ngempur hurung cungungung disada babaung tarik kenakar. Langit nada kepoek kadenge suara kuluduk pating beledak guntur batutur-tutur. Tekung silap berag hujan kacida gede nakar. Ngan bae nu turun teh lain cai anu herang. Ieu mah cai anu rupana teh hideung. Kangaranan di alam siluman atuh. Beda jeung di alam manusia. Malahan mah gelap anu pating barasat pating baranyai teh ieu mah warna teh mani beureum. Gelegar patemalan jeung suara si orok anu kiwari mah jeceritan jiga manusia. Kayaan ngaredak ingeung rieg jika aya linu nu kacida gedena. Tapi pikeun Ki Ajra jeung Nini Sarkita mah teu ieu kaget. Lantaran netelakeun eta teh tembongna kakuatan si utun Inji anu nyidem kakuatan anu pahara luar biasa. Nini tetelana kaula teh nyidem kakuatan anu rong kaheum. Kantenan Gusti, tuang putra teh bakal jadi manusia setengah siluman anu gagah sakti mandraguna. Kumargi ayeuna mah kasaktian parantos tembong. Sok we gerapasihan nami ieu murang kalih teh Gusti. Enya Nini, ayeuna kene ieu anak kaula teh bakal dibere ngaran
Nyaeta Ajragapati. Basa disebutkeun ngaran Ajragapati. Orok anu ceceritan dengan dak jembe. Malahan mah tukung silareupeurem. Ngadon sarewe maniti beranaker. Geus kitu malah jadi dicokot ku nini sarkitem. Baju dibikeun diwe ka Nyi Romlah anu nungguan di jero kamar. Tuang putra teh parantos tibra ayeuna mah. Ku nini urang golerkeun di dieu we nya. Enya nini. Alah, daya kejadian naon di luar teh. Tadi karasa meni inggeung jika aya lindu gede. Ih, ulah kaget den. Tadi teh tuang putra nembongkeun kakuatan anu pahara luar biasa. Anu engkena teh bakal jadi manusia setengah siluman. Anu gagah sakti mandraguna. Bagja atuh kitu mah nini. Nya bagja. Kituna teh barinya seuri merhatikeun kanu jadi anakna. Sedengkeun ari nini sarkitem mah kaluar ti jero kamar. Laju nepungan kaki Ajra kanu nungguan di tepas. Geus kitu mah ublak ngobrol. Anu jadi bahan obrolan teh taya lianti nyaeta si Jagrapati. Kitu kayaan di pasir Kalaras teh. Ki Ajra jeung Nyi Romlah teh keur nyorang kabagjaan nyorang kasenangan. Pulantaran kiwari anakna geus medal ka alam bawah naangan. Cak urang tunda kayaan di alam siluman. Ayeuna mah urang caturkeun di alam manusia. Kulahirna Raden Jagrapati di pasir Kalaras di alam siluman. Kayaan di alam manusia ge aya kajadian anu matak pikasieun jeung pikakeungeun. Langit anu tadina caang taya tete ngaling-ngaling kiwari pangadak jadi poe. Mega hideung maninga dingding pating garayot. Jika nu arek hujan gede we da teu lila. Keleger kadenge suara gelap atawa kuluduk patutur-tutur. Ker hujan manika cida gede nakar. Hujan teh manika cida rongkahna matak pikasieun. Urang kocapkeun di lemur anu hanteu pati jauh ti leuweung. Panonoban siluman ajag. Sakabeh pangeus si lemur manik kaget na aya naon cenah. Sokomo. Sabada hujan beuki ngagedean, walungan ketempo mani pating gulidag aya cah nu kecida gedena. Nepikeun ka lembur teh kabanjiran. Aya naon ieu teh nya? Ya aku araraheng teuing ye hujan teh mani kacida gedena. Jika nu menang nyicikeun, tarat-tarat nepikeun ka banjir kieu. Nya bah. Nah aya naon atunya? Ayaku aneh hujan teh. Cai teh jika nu meunang ngabahekeun we ti langit. Enya aki bawa lain hujan sahujan-hujana ieu mah. Mani pikasieun jeung pikakeungeun. Jeung ditah kadenge sora mani ngaguru. Ti jero leuweung nah aya naon ieu teh atuh? Iya, duka teuing nyai. Nya tah kadenge sora nu ngaguru ti jero leuweung. Atuh sarare hate ngadengekeun we kana sora anu ngaguru beuki beuki tari. Sabada leungit sora anu ngaguru, kadenge kiwari maya sora anu babaung dari kenaker. Cungungung, mata kukurayeun, mata muring ka kebulu. Urang lembur anu bieu ngadengekeun teh laju we tupating karajleng asup ka jero imah. Kulantaran duka teuing kunaon? Hawa teh mani keungkeung teuing. Sora eta anjing leuweung teh matak pikasieun jeung pikakeungeun. Ih, mani matak pikasieun jeung pikakeungeun. Eta sora anjing leuweung teh mani tarik-tarik teuing. Euy Mang, sora anjing leuweung teh mah aneh. Biasana tara kadenge nepi ka dieu. Da kuring yakin ieu mah lain sora anjing, tapi sora anjing leuweung. Nya araraneh teuing jang. Kakaraeun ngadenge kieu mah. Moal kitu. Kejadian tadi teh hubungan jeung siluman ajag bisa jadi.
anu bi babaung teh tayalian ti bangsa siluman ajak nyajang. Aduh manikeung mang maya inggis aya kejadian anu teu dipiharep nya aya bangsa siluman anu ngaganggu ka urang manusia. Ya mudah-mudahan we atuh mang lah eueuh kejadian naon-naon sakabeh urang lemur teh disalametkeun ditang tayungan ngan bae anu melang hariwang teh. Kejadian tadi hujan nu sakitu gedena nepikeun ka banjir can diparik saya balong teh. Inggis impas we wakani kakara anyar malakan ieu teh mang. Nya atuh lebarnya lamun nepikeun ka impas kabeh kawalungan teh. Tapi geus jang ulah dipikiran lah. Lamun nya eta lauk kabeh impas hitung-hitung malakan we ujang teh ka balong panjang. Karunya nu teu baroga balong nu sok ngadon nguseup di balong panjang. Kapan ari dipelakan ku ujang mah meureun bebeunangan. Ari si Mama ngomong teh ka mana karep. Lebar bang lebar nu aya lah. Kayan wanci mingkin peuting. Di luar sepi jembling rehe comrek. Malahan mah henteu kadenge sora cangkrik-cangkrik ajan. Gaang oge kawasan nu katincak. Cari cangkas duka ting ka mana. Ari anu kadenge beuki jelas teh. Tayalian di sora anjing leuweung anu babaung batari ketari. Ari kitu mah sakabeh rakyat di negara siluman ajak nyata nagara Gurawangsa keur Sukabunga pating gorowok pating jorowok surak patemalan jeung barabaturna kulantaran menang beja. Kiwari teh cenah Prabu Ajrag teh geus boga anak lalaki adu dingaranan Ajragbati. Sakabeh rakyat siluman ajak teh geus teu sabar rasanya nama hayang kekencangan ningali anakna Prabu Ajrag. Ngan bae dalah dikumada pugu kapanan Ki Ajrag teh jeung nyerom lah ngasingkeun diri we nya tadi pasir Kalaras nepikeun ka kiwari ge acan mulang ka karaton. Nah kinten kitena iraha Gusti Sonapati Kanjeng Prabu mulih deui ka karaton teh. Terus terang kuring mah teu sabar hoyong ningal muhun eta putrana Kangjeng Prabu. Anu ngateuing euy. Anjan ngabejakeun ilah-ilahana mah nek meuli ka dieu. Anu jelas aya si Oncong datang ka dieu ngabejaan. Lamun enden Ratu Romlah teh geus ngajuru anak lalaki dah gitu euy. Enya Kangjeng Senopati lah mudah-mudahan wae atuh saenggana mulih di ka karaton. Ngan ari kukuring mah geus kabayang we eta teh Kangjeng Senopati tangtos Kanjeng Prabu teh bakal kacida bungahna kacida sugemana. Gaduh putra lalaki anu dipiharep bakal bisa malas pati malas kanyeri kasih jaka langit. Enya mudah-mudahan we atuh putra Kangjeng Prabu teh nyaeta Ajragbati bisa diandalkeun. Moga kasaktian anu luar biasa anu bakal mampu ngabinasakeun si jaka langit. Enya Gusti mudah-mudahan we lah. Raden Ajragbati teh jadi manusia satengah siluman anu sakti mandraguna anu moal aya tandingna. Enya mudah-mudahan we atuh. Enya euy mudah-mudahan we atuh luyu jeung kahoyongna Gusti Prabu sagana cita-citana sehingga nalaksana. Ceki anak miharap lamun anakna Prabu Ajrag teh nu kiwari geus medal kalambawanangan nu dingaranan Ajragbati teh bakal luyu jeung kahayangna Gusti Prabu anu bisa diandalkeun wae dina balitungan malas pati malas kanyeri ka si jaka langit. Euleuh mitra waktosna geuning parantos nyakapannya cegela urang tuna jajara carita anak guluduk dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana haputeuna tina sadaya kakiranganana nya mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak